Pak, kenaon Pak euy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya teh. Ngahulang we nyawa. Ngahulang we ieu teh. Aduh, Poe Jumaah ya teh, Wak. poe Jumaahnya astagfirullah. Mending ngahulang kieu. Teu Mana inget mah sekolot meureun Mang. Aduh, ya tengah Allah. sawah ngahulang teh. Nungguan ieu. Tuh, kuloneun gunung coba ye wetaneun tatangkalan kieu. Heeh. Bisi kasih bat pang nama wa teh. Heeh, Mang. Aduh. Anu pasti mah nya Kumaha tah? sing saha-saha jalma anu Jumatan di poe Sabtu mangka yakin eta jalma tersesat. Oh, pasti tersesat Jumatan poe Sabtu mah. Heeh. Dan Jumatan mah poe Jumaah. Nah, benar kan? Benar tah. Ayeuna mah jadi urang Jumatan atuh ari kitu mah. Urang Jumatan ana mah. Ana ti heula atuh nya. Heeh, Mang. Siap. Wah, kenaon Wak euy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya teh. Ngahulang we nyawa. Ngahulang we ieu teh. Aduh, Poe Jumaah ya teh, Wak. poe Jumaahnya astagfirullah. Mending ngahulang kieu. Teu Mana inget mah sekolot meureun Mang. Aduh, ya tengah Allah. sawah ngahulang teh. Nungguan ieu. Tuh, kuloneun gunung coba ye wetaneun tatangkalan kieu. Heeh. Bisi kasih bat pang nama wa teh. Heeh, Mang. Aduh. Anu pasti mah nya Kumaha tah? sing saha-saha jalma anu Jumatan di poe Sabtu mangka yakin eta jalma tersesat. Oh, pasti tersesat Jumatan poe Sabtu mah. Heeh. Dan Jumatan mah poe Jumaah. Nah, benar kan? Benar tah. Ayeuna mah jadi urang Jumatan atuh ari kitu mah. Urang Jumatan ana mah. Ana ti heula atuh nya. Heeh, Mang. Siap. Naon Wak euy? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya teh. Ngahulang we nyawa. Ngahulang we ieu teh. Aduh, Poe Jumaah ya teh, Wak. poe Jumaahnya astagfirullah. Mending ngahulang kieu. Teu Mana inget mah sekolot meureun Mang. Aduh, ya tengah Allah. sawah ngahulang teh. Nungguan ieu. Tuh, kuloneun gunung coba ye wetaneun tatangkalan kieu. Heeh. Bisi kasih bat pang nama wa teh. Heeh, Mang. Aduh. Anu pasti mah nya Kumaha tah? sing saha-saha jalma anu Jumatan di poe Sabtu mangka yakin eta jalma tersesat. Oh, pasti tersesat Jumatan poe Sabtu mah. Heeh. Dan Jumatan mah poe Jumaah. Nah, benar kan? Benar tah. Ayeuna mah jadi urang Jumatan